rasa kali deui aya soleh aya bagus. Tah ngaos teh saur Ki Musonif sangkan jadi jami soleh gitu kusabab dibere damar kanggo nyaangan perjalanan supaya ulah cilaka ku ngaji kuasilana ngaji papanggih jeung ilmu anu menuju kana kasolehan nyata anu jami soleh mah tadi teh nya umurna dianggo ibadah tanagana dianggo ibadah pikiranna dianggo ibadah rizkina ge dianggo ibadah tuluy kapapada makhluk sae kalau oge sae eta disebatna soleh ari bageur mah wungkul bageur ka makhluk gitu teu sae ka Gusti mah gitu teu salat teu zakat teu puasa teu haji sodakoh mah osok dangaranna ge bageur osok barang bere mah tadi sebatna bageur gitu tapi soleh mah encan namanya bageur tah urang kikian teh made ngaos lain hayang wungkul bageur da bageur mah atos keur alit tah ayeuna mah urang teh kudu jadi jami soleh ameh naon cenah urang bila mana jadi jami soleh teh supados ulul makarim supados jadi jami anu kagungan darajat anu supaya jadi jami mulia nya mulia Musa mu Allah kitu ke manggeus dimulyakeun ku Allah da makhluk ge nutur kitu nya tah kadituna supaya jadi jama mudakar salim hartosa jama kumpulan hartosa mudakar lalaki salim anu nah jadi kita jadi kumpulan lalaki anu salamet tina naon salamet tina kokotor hate kokotor pikiran kokotor badan tina dosa-dosa supaya hidup jadi jamaah soleh ku ngaji gitu. Tah supaya jadi jami mulia. Tapi lamana jadi mulia mah hiji jami jadi jami mulia. Maka bisa-bisa salam dunia ge kababawa mulia. Hiji jami anu mulia cicing di hiji lemur. Tah salemur eta ge bakal kapasian berkahna ku jami anu mulia eta. Contoh wali nya ten bisi hayang bukti mah. Tah mode pamijahan sakedap deui sasi Rajab. Wali pamijahan Tuan Syekh Abdul Muhi pamijahan. Tu anu maksudna mah nyalira Tuan Syekh Abdul Muhi nya pamijahan di Bantar Kalong pamijahan. Masjidna aya geuning sisi walungan Lebak Siuh namina teh. Tah wali nama hiji Tuan Syekh Abdul Muhi. Tapi anu ngaraoskeun berkah nama sadayana. Anu icalan, anu tukang parkir, tuluy padamel desa, padamel kecamatan, padamel kabupaten, provinsi, negara, perusahaan mobil, nya ti kawit bus, elep, mobil-mobil rentalan, ojek gitu. Tuh sadayana ngaraoskeun berkah. Ku hiji jami anu soleh. Gitu. Oh, sabaraha ratus jami nu di pamijahan tiasa angkat ka Mekah, tiasa zakat, tiasa sodakoh, tiasa ngadamel masjid, tiasa ngabangun madrasah, nya tiasa masantrenkeun ku asilahna kasab di pamijahan. Nu muka warnas ini tahnya, naon warnas teh? Nah, warung nasi apa sih eta kana bab dari warung nasi aya nu warteg gini nya nah warteg apa mi kan tak paling kana bab barang dari mah warteg warung diteteg dah di warteg warung Tegal nya warteg tacan tukang acuk gini aya gambaran naon pami gambarna teh oh
guha gininya pamijahan tuh tukang parkir tukang WC kan parah tukang cangkaleng hiji jami anu soleh tuh geus dimuliakeun ku Allah anu hirup oge walaupun tos pupus nu soleh nama nu hirup ge ngaraoskeun berkahna ti anu soleh